Urang ada meuli cepot baraya gas sampurasun baraya saung wayang terawut ayeuna urang ada mel wayang golek cepot deui ieu teh baraya kumargi cepotna aya sababaraha hiji ieu teh urang keureuh deui ieu teh selingan nuju ngabereskeun ngukir Gatot Kaca oge nya urang ka ditu ka dieu we ieu teh margi meureunnan itu urang kadang-kadang aya jenuhna urang ganti kana ngahanca ieu kitu we meureunnan mensiasatina meureunnan pangrajin mah nya tah kitu baraya kadang-kadang gitu ngukir teh aya bosenna gitu janten tibatan urang kumaha nya tibatan urang cul gitu kana hanca mending kene urang ngahanca anu lain gitu tah janten engke nungtutan bareres gitu hiji-hiji barayanya tah kitu meureunnan eta mah siasat tah ayeuna urang wangsul deui we kana ngabakalan ieu wayang golek cepot aya teh urang dugikeun ka beres atahanana gitu huluna mah gitu kumargi meureun cepot mah tiasa diudag lah gitu ari hulu-huluna acan mah tah ayeuna urang kana tahap ngabedah teu nepi ngabaladahna ieu teh ganti perkakasna baraya tuh urang ganti perkakasna supados bisa diarah-arah tah lamun maksakeun dikadekan wae tangtosna oge engke teh lainna bagus kalau ka harujad engkena teh tah ayeuna beuneunan wayahna urang ganti perkakasna tah ganti heula urang bedah urang arah-arah urang bere ruang-ruang itu pikeun pimataeun piirungeun oge urang naon disebutna urang rancang ti ayeuna tah urang rancang ngangge perkakas pe sorawut tah kieu baraya ieu teh geus arek magrib jaba arek hujan dieu teh baraya sakedik-kedik geus rada guludug ge saleresna mah ieu teh tah upami turun hujan kena urang pindah ka jero baraya tah tapi teu acan ieu teh tuh geuning karek oge diomongkeun tadi tos turun hujan baraya wayahna urang pindah heula ieu teh urang benahan heula ieu teh tah ayeuna urang pindah urang ngarautna di jero tah baraya urang pindah urang rautan urang enggeuskeun baraya ieu teh di base camp tah ayeuna kantun urang ngalebah urang ngadamel irungna heula mimitian ieu teh pibeungeuteunnana urang ngadamel irungna heula teras kanu sanesna meureunnan tah ayeuna urang pindah kana sungut tanapi bahamna sami urang ukir oge ieu teh urang lalebah oge ka hade ulah turun teuing kena teh bakal ngambay baraya urang sajajarkeun we da ke gampang ke bakal ka seret-seret deui ku perkakasnya engke ngalalebahna mah upami tos katingali meureunnan jirim beungeutna kitu ayeuna mah urang rada heureut-heureutkeun we baraya ari ngadamel wayang teh ulah dipas-paskeun heula da engke ditilik-tilik ieu upami kirang meureunnan urang keureut deui upami pas mah nya antep wae gitu janten urang bere ruang sarengkak-rengkakna teh urang bere ruang gitu ari dina kayu mah tah terus wae urang rautan ieu teh urang rautan sadayana ieu teh urang leutikeun da margi ieu teh masih kene kembu ieu teh gadona ge masih kene ngagayot badag tuh baraya ayeuna urang lalebah palebah gadona tah ieu mah metode kuring nya baraya sakali deui tangtosna oge masing-masing gaduh metode gaduh jalan masing-masing gitu tah ari kuring mah sok ngangge metode kos kieu gitu jadi si gadona teh sok dipaneurikeun we kitu tah tuh janten geus kitu baraya tah ayeuna urang ngadamel panon atanapi matana urang panonan ayeuna teh tah ka hade ieu teh digurat heula nya baraya digurat gitu dipaskeun ka hade bilih naon bilih ageung sabeulah bilih lebar sabeulah tah ieu teh perlu katalitian meureunnan oge keterampilannya janten urang ngandalkeun daya cipta oge naon disebutna imajinasi meureunnan tah kitu baraya ayeuna urang lalebah bagian panonna supados langkung nyari gitu kumargi meureunnan ari panon mah mewakili nya suatu karakter gitu bisa ditingali tina sorot panonna
gitu ai karakter wayang golek cepot mah panonna oge kedah lucu gitu pikalucueun ta eta meunaan anu hese nama nyurupkeun kalucuanana gitu tong boro nyarita nempona oge geus pikalucueun gitu meunaan ari maksad mah tapi teu kurang-kurang meunaan sok gagal wae aya wae gitulah. Nah gitu meunaan urang ulah bosen mencoba urang berevaluasi oge dina segala sesuatu oge baraya. Nah gitu baraya. Ayeuna urang kana tarangna ieu urang ada mah kerutan cobi kerutanana upami kirang pas urang raut deui baraya. Tuh geuning leres wae kirang pas ieu teh urang raut deui we gitu. Tah diukur oge lebar naon beungeutna lain lebar meureun panjangna antawis luhur sareng handap teh sabaraha ramo gitu abdi sok ngangge 5 ramo. Tah ayeuna urang gurat deui ieu teh tah ayeuna mah tos pas panginten urang lajeng wae urang kerutanana ieu teh da ieu teh sangat-sangat diperlukannya keur nganteur karakter wayang kumargi upami keur nyerengeh teh pasti aya kerutan dina pipina teh eta ulah tingaleun janten ieu teh nambihan efek ngahirupan tokoh karakter wayang oge tah. Nah gitu baraya ieu teh tos bade beres panginten nya. Tuh geuning baraya parantos jadi kasaranana teu nepi bodasanana kantun ngaropea sakudak sakedik ieu teh. Tah kitu baraya hatur nuhun parantos manco. Sakali deui hatur nuhun cag.